cicing juragan. Ieu mah cai geus paten keur ka jalur urang. Lain gitu tong sok egois, emang geus puguh, cai teh keur ka jalur urang gitu. Geus we ieu mah cai mah nu juragan jeung nu RT. Sebenang di ararah pisan. Ari cai warga kumaha kagaringan. Tah ieu teh jalur cai nu urang. Bisa ini RW mah ini pas karewoskeun wae nya. Ieu mah cai khusus keur jalur urang jeung RT, entong RW tong didenge si RW mah, RW podol sero lah. Heeh, podol kobra. Naon we? Kade urang dieu heula amekna. Gawe RT RW ganggu wae ah. Sok dadak heula. Teu ngabogohong deui ka pamajikan. Henteu atuh we geus tobat ayeuna mah. Halus kudu kitu. Istri harus disayangi. Nah dah henteu we kamari mah hayang nguseup. Aduh, tebalek pisan. Aya naon we loba lila jiga tongo. Dasar pangeran Tongo. Lain tongo eta mah makhluk lisung. Naon makhluk pisung teh? Yah, jeung si legend mah anu kitu teh Tongo ning anu sok nyerang alat pita lalaki teh. Oh, sagambaran seledek ieu. We, rek ngobrol ke naon sok geuwatkeun atuh ieu keur digawe teu ararangeus kalah lieur kieu itu panas, Bro. Keur cokor harurik eueuh cai teh. Jadi kieu kalakuan si RT jeung juragan teh ngambil alih cai nuker ka urang. Sing balik atuh we urang asa nguseup meureun. Urang nguseup nya tuh ge hese. Terus ieu sawah dewek garing kieu caina di mana we kieu urusanna mah? Tong paporongos we, kalem we atuh ah. Bisi setruk. Geus aya nama orang tingangan RT-na yuk. Ame teh jiga tongo. Betul. Uang cekek bae nama RT-na apa? Ih, hari we. Tenang atuh kalem. Tenang, warga menyelesaikan masalah teh tanpa masalah. Daripada ayeuna dicekek kieu, geus mending ayeuna mah urang kitu tak. Cing balik atuh mamatahan teh jagat head. Gilap aing, pura aing. Juragan yang boga ajudan anyar yang kerang siga tongo. Oh, eta mah ajudan ge leutik-leutik ge nyentet. Nu mirip si Ubed lain, urang tingangan we. Oh, anjir teh tuman kitu mah. Oh, eta mah leutik oke, ku sieur linghas. Minculak ke juragan. Kalau dulu sih juragan. Tah, ieu nu ngabadogan cai teh. Oh, calon penghuni tongo. Terus urang sikat anu mah. Ayo. Wah, we, Kalem dibagikeun lah. nari teh. Nu geus-geus ge waduk Dharma. Moal we, ayeuna mah si RT jujur, soalnya saksina wing. Nu geus-geus ge waduk jelema dua ieu mah tah. Gaji ku si juragan ge tekan gaji geus sabaraha bulan ya. Oh, atuh kitu mah regreg.